Mitra sadaya kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya ya ibarat pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya carios nyambung nyata duriat kabawa ajal. Duriat kabawa ajal ieu para mitra karangan Koswara kitu. Dina seri Marakayangan. Atuh para mitra sadaya tina judulna ge sakumanu digamarkeun kumaha kamari ku Mang Jaya parantos doh kumaha buat cenah itu dongeng teh kitu. Mangga urang teraskeun hanca dongengna para mitra ayeuna teh carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal karangan Koswara dina bagian katilu. Para mitra sadaya, dongeng parantos dugi kanalika nyanti harita teh lebatnya. Disusulan ku Mang Emed, kumargi di bumi aya tamu, dupi tamu eta si oreng uana, Ua Subrata jeung Ua Patimah, kitu, Ua Titim. Atuh duka Titim Patimah sanes ieu mah para mitra, Ua Patimah ibu Titim sanes sinen sanes. Ibu Titim Patimah ongka pungkur duh sinen kahot para wargi. Ieu mah Ua Titim cenah para mitra sadaya mangga urang teraskeun. Torojol Bupati mah jeung Pasubrata kalaluar nyampeurkeun Bu Mimi jeung Yanti. Ngarasa keseleun pedacan araya asu, padulah nyampeurkeun ka gigireun Yanti. Geura munjungan salam ka Ua tu Yan, cek padula. Peleuh, meuni tamah geulis wae anak Ua. Meuni geuni ieu aduh, Ua teh ngantosan hidep ti tadi nyai. Mun hidep ayeuna geura datang, geus datang. Bawa Ua teh ka dieu nya. Kamari ieu buldan nu ka dieu teh depungan hidep. Paingan buldan kabung bulengan meuni herang ngagencelang hieu geuning anak Ua teh. Solongkrong Yanti munjungan salam ka Bupati mah. Wadamang. Alhamdulillah nyai. Syukur hidup sehat ketempona mah ku Ua geuning nyai. Pangestu Ua. Bada lesot sasalaman jeung Bupati mah terus Yanti sasalaman jeung Pasubrata. Wadamang. Alhamdulillah cager nyai. Yura ka jero atuh ka jero. Mangga. Bering arasup ka tengah imah guk gek dariuk. Dina urutna tadi sedang Yanti madiuk ngajajar jeung indung bapana dina kursi panjang. Yanti di tengah dihapit kuduaan, yang hareupan Bupati mah jeung Pasubrata. Yanti ngeluk tungkul teu wasa pikeun manehna paadu teuteup jeung uana. Najan diteger-teger oge keukeuh para mitra dirina ngarasa asa boga dosa. Dosa pohara ku ayana dirina. Ti heula geus nolak ka cintana cep buldan. Dina hatena Yanti ngagerentos kieu. Moal bakal nyarekan geura ka aing Ua pamaget sareng Ua istri teh. Eta di Mang Emed aya kitunya ngabohong ka aing. Nyebutkeun teu nyaho saha-sahana. Kanyataana mah geuning aya sepuh cep buldan nyatana jadi Ua. Sing tenang Kang Sukma sanos kumaha kacinta abdi mung kanggo Kang Sukma nyalira. Tapi lamunan Yanti teu kapapanjangan. Lantaran kadenge Bu Mimi harita nyarita dariana keur ka dirina. Nyai anak ibu ngahaja.
saurna wahidep teh ka dieu teh nya tebih-tebih ti Bandung. Taya sanes sejang alongo ka hidep. Tah kitu anak king saurna teh sajabina teu ngalaya teh palai ngarengsekeun pasualan hidep jeung kaayaan hidep. Maksud apa? Ti payun pan ka dieu aya cepudan. Tayeuna oge pangna wahidep ka dieu aya pakuat pakaitna sareng cepudan. Jentre pan harita cepudan aya maksud mandiri sejang ngajak ngahiji laki rabi ka hidep. Sangem abdi mah perkawis ka jantenan nu parantos ka langkung teu kada diungkit-ungkit deui. Ret nyianti ka bapana terus ka indungna. Ret sakedeung ka bupati mah jeung ka Pasubrata. Luk tungku deui bari pokna neruskeun omonganana. Pasualan nu parantos rengse mugi hubungan kakulawaragaan antawis wa istri kali wa pameget sareng abdi. Ulah dipakuat pakaitkeun sareng urusan cinta. Ngarahuh opatan jalema harita, ngarahuh lambat semunu eungap. Pangpangna keur Ibu Patimah jeung Pasubrata. Asa dibenter gelap tengah poe ereng-erengan lain bobohongan. Bu Mimi jeung Padulah ge kitu sasat asa diwiwirang kudu jadi anak. Teu sangka nu jadi anak bakal nyarita pohara peureusna. Nyai, abdi Bu. Sanaos kumaha anak king harapan ibu mah kali apa ngaharapkeun sangkan hidep nampi ka cintana Cep Buldan. Nampi panglamarna Cep Buldan. Nya geulis dajian kumaha yakin hirup urang bakal senang. Bakal aya dina kabagjaan bisa upama Nyai daek ngahiji jeung Cep Buldan. Wahidep ngahapunten kana kalapatan Nyai margi teh Cipayun nyebatkeun alim ditikah ku Cep Buldan. Teu naon-naon parantos mah mung ayeuna ngaharepkeun sangkan hidep nampi kana panglamar wahidep nu seja masinikeun hubungan hidep sareng Cep Buldan. Da kitu anak king pamaksudan wahidep oge nu sanyatana mah saat seja ngajait hidep sangkan pinanggi sareng kabagjaan dina ngoni hirup rumah tangga Nyai. Padulah jeung Bu Mimi silih selang nyarita mangaruhan nu jadi anak. Sangkan ayeuna daek narima kacinta Cep Buldan, daek narima panglamar Pasubrata jeung Bupati mah. Ngabandungan carita anu jadi adi jeung salaki. Bupati mah pohara panujuna. Manehna taya eureuna ungut-ungutan nya kitu deui Pasubrata. Samanehna oge gede harapan yen ayeuna mah Yanti bakal lea hatena, bakal daek narima pamaksudan manehanana. Ibu, kumaha Nyai? Jing kumaha Nyai kumaha? Wa istri. Kumaha teh gelis anak uang? Sok atuh gara nyarios sing tetelanya. Nya ngarah uang jauh-jauh ti Bandung ka dieu teh teu lantung tamu laku teu luntang tanpa sejak itu. Paroman Bupati mah biar marah mai gede harapan. Uwa, mugi kahartos kumanah uwa. Istri naon nu bade disangemkeun ku abdi saterasna. Ngeunaan kaayaan abdi, ngeunaan sikep abdi ka Kang Buldan. Tatagna keur nyaritana ning Yanti kumpul deui pangacianana ayeuna. Uwa, terutami uwa pamebet, cing kumaha, cing aya naon anak uwa aya naon. Pasubrata oge dina nemalanana estu dibarung ku pangharepan. Anu harepan enah. Pasubrata pohara panujuna mun laksana teh anakna kawin ka Yanti. Lantaran katempo dina rupa kana pamulu jeung tata titi. Yanti estu eueuh sawadenana. Kaputusan ti abdi mah teu tiasa diganggu gugat, moal tiasa ditawis deui. Kumaha kitu Nyai? Kumaha anak king? Padulah jeung Bu Mimi caruringat. Pasubrata jeung Bupati mah deg-degan jabang ngagebeg di para mitra. Tetep alim ditikahkeun sareng Kang Buldan teh. Yanti? Padulah jeung Bu Mimi nyarita setengah nu ngagorowok. Bari molotot ka Yanti, tapi Yanti anggur males neteup ka indung bapana. Sedengkeun Pasubrata jeung Bupati mah teu lemek teu nyare. Duanana leuleus satulang sandi asa kapupul bayu. Tungtungna amak kapegung ngagidir nu aya huntu kekerot. Nyai sing karunya ka kolot yeuh. Era wahidep. Jabati kitu hawatos di ka Cep Buldan. Pancena saur Cep Buldan kajian teu boga pamajikan batan teu laksanakan Nyai. Cek Bu Mimi bari tutunyukan Yanti keheuleuna keur kanu jadi anak. Yeuh,
ulah ngerakeun pirang ngahiji pirakawi naon hesena cing kurang kumaha kaayaan Cepuldan sepuhna masih kena dulur urang jalmi beunghar reaketan reaketon boga mobil ge seueur nyai jabat Cepuldan teh kasep bager boga kalunguhan jeneng cing rek milih nu kumaha deui padulah setengah nganaha-naha kanu jadi anak sanos kumaha kaputusan abdi mah panceng moal oleng najan aya pada muntangan moal rubuh najan pada ngadorongkeun sakali alim tetep alim abdi mah Bupati mah nulila jempe anak kirewek nyarita tarik naker kayanti nyarita bari jeung ece geler sagala dan nyarita bari nangtung janti diasih jeung dipikanya dipikadeuh teh batah teu daek mulang tarima rek disenangkeun ngadon nolak rek dijejehkeun ngadon mere geuleuh naon sababna make teu bogoh ka anak wa teh naon wa mugi ulah benu ka abdi pangabdi teu bogoh mah teu bogoh we da soal kacinta mah jeung kaasih mah sanes kedah disaurkeun namun nu langkung ti eta kedah dirarasakeun nu langkung telem nu langkung antem kudu ngalakonanana cinta mah teu tiasa diatur ku batur cinta mah teu tiasa dikira-kira ku jelema sejen iwati kudu ngaranapanana uwa rasa bogoh nu tetep ka diri anjing dirina nu ngaraoskeun nyai geulis nung anak uwa abdi uwa jadi gamblang nama cidak nama hidup teh nolaknya ka anak uwa sanes nolak mung abdi mah teu purun margi sanaos kumaha kaputra uwa teh raraosan abdi mah asa kalancek we nu yakin asa raga beraraosan teh upami kedah ngahiji ngarumah tangga mah anaking uang ngangap kahidap teh geus teu asa jeung jiga nyai nah hidap poho deui apanan basa hidap keur sakola di SMP keneh bareng jeung uwa apa di Bandung kan tenan emut keneh mah uwa dugi ka iraha bae oge moal burung emut karaos kanya sareng kaasih uwa nu pohara ka diri abdi nah atuh bet ayeuna sikeun nu poho kana kaasih uwa jeung kanya uwa uki maksud uwa nya mun nya hidup ngarumasakeun kanya uwa mangsa ti heula mun nya hidup ngaku kolot ka uwa hiji kawajiban pikeun hidup mulang tarima ka uwa nya di antarana hidup kudu daek narima ka cinta anak uwa buldan karunya ka anak uwa beurang mineng ngalamun ti peuting meuring guling gasahan eta cenah inget we ka hidup baheula mah meureun basa hidup keur di Bandung basa hidup di SMP buldan can naksir da sasati hidup leutik keneh atuh anak uwa ge sakola keneh deui tapi ayeuna dina mangsa hidup geus gede anak uwa geus boga pagawean bari penghasilan leuwih ti cukup keur ukuran urang mah bet naksir ka diri hidup malah geus kedal ucap majarkeun teh kajian teu payu saumur-umur batan teu laksana ngahiji jeung hidup cenah kitu sanes kumaha abdi mah moal tiasa nyaosan kepala Kang Buldang teh moal tiasa nampi pamaksadan uwa hapunten sakali deui nyai aya naon uwa mending oge daek ka anak uwa lantaran hidup bakal senang hayang naon ku uwa bakal diterunan bakal dilaksanakeun malah bisi hayang mobil ge ku uwa dipangmeulikeun Pasubrata nyarita bari ngebrehkeun pangbibita ka Yanti najan diolo di bibita tetep Yanti dina pamadeganana sasat teu unggut kalinduan teu kedag anginan nyarita anger tatagna uwa tong bujeng neme di bibitaku mobil sanos diolok ku gedong si gerong 40 tingkat abdi mah moal kersa bogoh uwa teu kenging disamikeun sareng harta banda bogoh teu tiasa ditukeurkeun ku harta banda teu tiasa dibibitaku kasenangan bogoh anu murni hartosna manusia sajati cinta murni cinta sajati cinta nu tanpa pamrih cinta nu teu disarengan ku pangarahan be tuasna keur geuning ibuna cek Pasubrata ka Bupati mah nya dasar walon Bupati mah humandeuar padulah atawa katelah juragan dulah jeung Bumimi lain deui ngarasa amekeunana ku ayana nu jadi anakna mangsa ayeuna sasat geus ngawiwirang ka diri manehanana geus ngerakeun kanu jadi kolot para wargi sadaya ngaso heula ngaso
ningali kaayaan kitu antukna Padulah jadi ambak. Teu asa-asa deui gantawang Padulah nyentak ka Yanti. Yanti, maneh montong ngerakeun kolot. Montong ngawiwirang kolot. Sing atuh sakali ieu masih nurut kana jadi kolot. Turunan saha atuh maneh teh meuli badal-badal teuing, ha? Apa? Yanti dicarekan ku bapana bari hareupeun uwana lain deui ngarasa tugena. Bat kakaraeun dirina dicarekan lak-lak dasar kudu jadi kolot. Mata hatena asaan curut tugena nyeri hati. Sedih. Dua dampaleugna dipake nukupan beungeut cipanon murubut maseuhan pipi ngegruk ceurik ka nyerian. Ri alimah teu bogoh. Kenah kumaha tuh apa? Mewek kelas polon sia. Ya Yanti, mun miharep ka maneh nu sejen teu naon-naon. Kumani ditampi koge bapa moal ngamuk. Ieu pan anu ngaboga, anu bogoheun ka hidup teh dulur urang, ku hidup ditampi. Sarua we jeung ngabengkakeun hubungan ku keluargaan. Icing atuh sing mikir, ieu sing mikir. Beki komo amarahna Padulah nyarita bari ejegerer nangtung. Curug meuni bentik-bentik dipake tutunjuk kana beungeut Yanti. Bu Mimi ngarasa watir oge nemponu jadi anak ceurik ngadinggiut alatan dicarekan ku bapana. Jeung memang najan sakumaha ambakna ge asa teu pantes, kudu ngedalkeun amarah hareupeun sema. Gancang harita meper nafsu nu jadi salaki. Bu Mimi nyarita harita teh. Apana parantos atuh isin? Moal nyeseulan si Nyai payunan uana, isin atuh ah. Karunya dikasih Nyai na ongko. Ya, saruana. Ya ibuna. Mun budak teu dikerasan eta teh sok tutumaneun. Rasa maneh kolot bageur, rasa maneh kolot tara di kukumaha. Hayo wangkelang, badang, teu nurut. Ih, segala rupi oge ieu moal tiasa rengse ku amek-amekan, ieu apana? Tos heula ada anak urang teh geus gede, teu pantes dicarekan lak-lak dasar. Mulai hasilna kalah kacape we ngambekna. Batang hasil maksudna. Gek de Padulah diuk setengah ngabebeutkeun bujur kana kursi. Ece serang akang. Kumaha ayi? Kumaha geuning bet kieu kajadianana ieu teh? Heran keur ece mah. Walon Bupati mah murukusun. Bener. Mata keuna keur cing rek dikumahakeun deui atuh. Rek nyarita naon deui ayi mimi teh ieu teh. Saruana Pasubrata we teu bisa nyumputkeun ka keuheul. Jeung ka ambekna pedah Yanti nolak kana pamaksudan maranehanana. Hapunten ku kajantenan dinten ieu. Mung panuhun mugi ulah dianggo manah teuing. Pasihan ladang ka pasihan waktos. Antawi sabulan atapi 2 bulan mah. Manawi leler emutan pun anak kapayuna mah. Nyaha jaleuleui jeung anca nyaritana Bu Mimi. Sangkan lanceukna jeung dahuanana bisa leler amarahna. Kumaha ibuna geuning kitu cenah teh. Pasubrata neuteup kanu jadi pamajikan. Kumaha apana we ibu mah lah. Bupati mah anggur masrahkeun kaputusan ka Pasubrata. Ayi Mimi, abdi Kang. Ayi Dula, abdi Kang. Padulah lalaunana keur nemalanana. Teu naon-naon. Di tempoan heula sabulan. Sugan jeung sugan si Nyai leler manahna. Sugan ke malilir pikirna. Engke meureunan sabulan ti ayeuna akang jeung eceuna. Malah jeung sincepna sakalian bakal bubuhkeun deui ka dieu.
kitu aya namanya. Ayeuna mah kitu anu penting mah. Unyuk sumang sejak ngiringan abdi mah Kang. Kumaha Mimi? Pasubrata ngareret ka Bu Mimi. Teu kinten bingahna ku ayeuna kasauran ti Akang nu langkung bijaksana. Mugi sasihan nu bade dongkap mah. Kaayaan pun anak teh teu saperos ayeuna-ayeuna Kang. Nuhun bire Akang parantos masihan lolongkrang saheulaanan kapun anak. Pokna Bu Mimi ngarasa bungah ku ayeuna Pasubrata daek 6 mere tempo waktu heula. Tapi kade aya Mimi oge aya dulahnya. Seugisa upamana sabulan nu baris datang dina mangsana ecek ka dieu. Heuga aya nyanti sarua keneh jeung aya seperti ayeuna. Wah, geus meurinan semet dieu urang duduluran. Lain kitu apana? Cek Bupati mah bari ngadila ka adina. Terus minta kaseluyuan ti Pasubrata. Ya kitu teh lah ayeuna mah geus burit ongko bisi poekeun jalan. Jeung bisi sincep geus balik ti Jakartana. Wah, urang balik ibuna. Kayu atuh dali-dali di dieu keur naon atuh matak-matak tu geuna. Entrep paneuteep Bupati mah ka Yanti bari pokna. Eta mah pikiran heula untuk rugina nyanyainya. Nah maning daek anak ua bari bakal senangah-nangah ning. Bari hubungan babarayan urang manyang apa nyang apunyung atawa milih nolak bari hidup bakal sangsara jeung dulur pegat. Tegepkeun geura ku hidup. Anak ua pan kasepohara jeneng boga kalungguhan luhur. Pangala gede, boga mobil sedan, leuwih alus batan sedan ua. Macak pantes, ka anak ua loba nu bogoheun. Loba awewe nu naksir, loba awewe nu kaedanan. Bari kalau loba nama awewe nu baleunghar, awewe nu kolotna jelma jegut, jelma kaya. Barudak awewe na atuh, kasebut luhur pendidikanana. Nya kitu anak ua mah heueuh cep buldan. Pan kanyai ge saurang teh bogohna kanyai wungkul. Ku kitu na ua mi HP-nya. Muga hidup ulah salah pilih. Ulah nepikan mikahayang, nu mikahayang diantep, heug nyai mudag-mudag dulian, bari tacan karuhan bakal mereka senangan ka diri nyai. Moro jula ngaleupaskeun peusing ngaranna, kaharti meuri nyai. Kartos, kapaksa Yanti nemalan bari tumungkul. Ebre harita para mitra budina alumuyung, cipanon juuh masihan pipi. Jadi daek meuri nya anak ua acep budan. Bupati mah nyoba-nyoba ngolongan deui keayaan hate Yanti para wargi sadaya. Alim. Bupati mah meningalengna bakat ku amek para mitra sadaya. Sugan teh moal anger kitu jawabanana. Ari taeun tetep geuning Yanti mah dina kaputusanana. Yo apana urang mulang. Ayu Mimi, ayu Dula. Sing bener atuh ngawarah budak teh nya ulah sina wangkelang kitu. Ulah sina mawa kalap sorangan babakuna mah. Nyerahkeun matak jengkel. Leos keluar gejlik Bupati mah miheulaan turun kaburuan. Kebat buru mobil nu ditunda sisi jalan. Tekung silila torojol Pasubrata nyamperkeun. Sedang di lawang pantau ngacanteng Bu Mimi jeung Padula. Yanti mah katempona duka ka mana. Sanggeus aya tukangan setir gancang mobil di starter gerung maju. Ngabelesat lumpat mapai jalan desa. Kebat kawetankeun. Dina nyetiranana sasat satakar kebak Pasubrata teh abong keur amarah. Memawi para mitra keur amak teu menang nyetir kitu teh akibatna. Pilih cilaka bakuna keur amak keur mabok. Ai keur mabok teu para mitra eta seueur tinggaleueut. Ai cai herang mah mabok paling bungkang tapi eta para mitra nu ngandung alkohol. Seueur tinggaleueut mabok atuh. Malah teu kenging nu mawi ku agama ge dilarang para mitra. Diharamkeun malah mah kitu. Mangga ngasau heula ngasau.
Kocapkeun para mitra Yanti harita ngeremaneh di jero kamar. Nyegeruk cerik bari nyuung kana tumpukan bantal tu genah pohara ku kekecapan nu jadi bapa. Nyeri hate ku omongan nu jadi uah make menta tempo sabulan sagala. Para wargi sadaya. Padahal tong boros sabulan para wargi sadaya. Yanti najani tempoan 10 tahun oge muadek daek kangaran Buldan. Tetep nungancik dina tungtung hate ma Iwati Sukma Wigena. Ngan kangaran Sukma Wigena dirinyi Yanti bakal masrahkeun raga jeung nyawa. Kasawang ku Yanti hirup bakal senang tumanina. Rumah tangga bakal harmonis lantaran di dadasaran ku silih pika cinta. Di amparan ku silih pikanya nu taya wates wangana. Ari Sukma nu jadi implengan ning Yanti keur dipieling. Hari tate para mitra ku Yanti nu keur dipieling ku Yanti ayeuna keur nyuuh di jero kamar luhureun kasur. Ngagugulung bantal jeung guguling harita keur disanghareupan ku indung bapana. Nyatana Bahdira jeung Ambu Emi. Sukma anyang abah. Abdi bah walon Sukma hatena deg-degan. Lantaran nu jadi bapa betsigan nyaritakeun pohara dariana ka dirina. Tadi pada balik ti kebon Yanti Sukma nyimpang heula ka babaturanana. Ngobrol lila jeung babaturanana nya balik ka imah rada burik. Kabeneran indung bapana geus arayat imah padahal waktu tadi init ka kebon. Yanti mah indung bapana keur areubeuk. Dah keur ngahanca paculeun di sawah nu di Ciwaru. Bahdira harita sajeroning yang hareupan nu jadi anak teh paduduaan teu tingalin. Padudanana teu tingalin ngalepus terus ulun padudan. Sengit bakona meuni nyambuang matak seger. Nya kitu Ambu Eme tingung ngora tug nepi ka ayeuna geus nini-nini kana nyeupah tara elat. Nu matak katitenan waosna ge beureum kulua. Anya kitu najan Bahdira katut Ambu Eme kaasup geus aki-aki jeung nini-nini tapi jarak jag keneh. Malah maranehna sajabati kuat kaduga keneh mulus pakaya. Nu maranehanana oge sakapeung sok babantu kanulian. Kula-kuli keur namah-namah resiko dapur. Ongkoh da kaasup walurat najan henteu ari kaasup sore ngabubur isuk nganggur mah. Lain. Aya beja nu kacarima ku abah cenah hidup sok reuleujeung jeung Neng Yanti putra Juragan Dula. Urang babakan beuneuy. Nyanya kitu teh Sukma. Muhun bah, walon Sukma lalaunan. Dina hatena mangaggebeg oge teu sangka. Manehna nu hubungan jeung Yanti bari sacara susulumputan sieun kanyahoan ku kolotna jeung ku sepuhna Neng Yanti. Ayeuna bet geuningan geus dikanyahokeun ku bapana. Geus heubeul teh kikituan teh. Parantos 3 tahun, Mbah. 3 tahun. Bahdira unggut-unggutan ketruk ngetrukeun padudan kana asbak awi. Geus kosong tuluy dieusian di kubako mole meunang ngaluarkeun tina dompet kulit. Gur diseungeut terus diudun. Meuni peumpeunta bangun nu pohara nikmateunana. Geuning geus lila euy. Eta ibu ramana Neng Yanti heuh Juragan Ulah kali Neng Ayu jual mimi. Parantos kuningaeun. Kupina mah teu acan bah ongko da abdi ge terameng ka bumina. Kitu esok ameng sareng sok tepang teh di kebon atau napi di serang. Da sieun bendueun atuh di benduan ku. Mun ka abdi engke ari abdi bade terus terang mah kitu. Oh, geuning gawas lain lagi make sieun diamek sagala. Bahdira neuteub seukeut anu jadi anak. Pangna teh acan terus terang teh margi abah sareng ambu teh acan dipasihan terang. Maksud itu pemikan tenan mah Neng Yanti parantos kaluar sakolana. Nami abdi bade wakca balaka ka abah sareng ka ambu kitu bah. Lalawora depeuy anak ieu. Bet bobogohan deui jeung anak jalma jeung jeung jalma beunghar. Atuh sarua we jeung biit ngedeug-ngedeug pasir jog-jog deuli buah loa cecenet maneh kiara. Tak kitu nu macam euy mun dibandingkeun antara urang jeung maranehanana. Sawa jeung bonteng ngalawan kadu atuh. Mangkani sakanya abah nu jenengan Juragan Ulah kali jual bibi. Jalma ku payung butut jalma nu reueusna keur ku kaya dirina tak kitu.
namun sanaos kitu perkawi antawis abdi sareng Neng Yanti mah panos janji bakal hirup ngahiji laki rabi bisarengan ku rasa cinta sajati. Oh, cinta deui. Rumah tangga teh cukup silih ka cinta unggul Sukma. Tapi aya faktor-faktor sejen anu ngarojong kana keharmonisan rumah tangga eta. Kakara rumah tangga bakal abadi, bakal tenang tumanina. Ku kolot katinggalina teuis ceuli herang mata lamun seug aya pangrojong tinu jadi kolot ti dua pihakanana. Ari kitu abah teu satuju abdi cinta ka Neng Yanti. Sukma nitip ka bapana para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya Abah Dira bapana wa Sukma ngadengi pertanyaan kitu tinu jadi anak kate kalah kasiri kate mong huntuna ompong geus loba nu murag huntuna tibatan nu napel lain teh satuju Sukma ngan lamun bisa mah nyahan we nu sejen bari nu geunaha nya anak ieu anu apa sejen atuh nu satahap jeung urang sababan jeung kaayaan urang da ya pariwasa atuh wajah jeung wajah sedengkeun urang mah syukur taneuh liket kitu neangan taneuh liket deui we urang mah ceuk ambu emeh nu jempe tita tadi ka kara harita milu nemrong ku omong maksa cereng embas sareng ambu kumaha Sukma api-api nu tacan ngarti sok terangkeun ambu da lain kala ngahenen we atuh Bah Dira ngagonyak ka ambu emeh nu digonyakna tibang nyerenge sarua katemong de ompong saware Baku abah nama geus ngahreuyan teh nya ka kami teh nya. Oh, kami mah sok gergeteun ari teu ngahreuyan ka nyaneh jatuh. Gergeteun kumaha ari abahna? Gergeteun teh bang-bangna sok inget wae kana nostalgia. Masa lalu terbayang kembali masa kita sedang berpacaran dulu di pancuran yang cainya ngagolontor herang ngagencelang. Ari naon teh sok ngacaprakna kernya. Tong di PLI mangsa baheula mah ieu lantaran sudah berlalu. Ketangnya taya salahna masa lalu yang indah dikenang selalu gitu. Tungtung Abah Dira jeung ambu emeh sariduanana. Siga nu suka bungana keur para wargi. Dul adalah Sukma ge milu nyerenge seuri. Nganyak itu duka kumaha hatena mebet manteng inget bae ka Yanti. Pang-pang nama melang salempang sok sieun Mang Emed bebeja ka sepuhna Neng Yanti. Ngabejakeun yen Yanti jeung dirina. Sukma kapanggih di kebon pasir. Sok sieun dibejakeun deui para mitra. Harita teh Yanti jeung manehanana keur ngarobrol paduduaan bari silih hotel. Katempo ku Mang Emed. Harita teh para mitra Sukma ngalenyap.
jeung rumasa dirina ngobrol hotel jeung Yanti. Pohara gede dosana lantra eta dipahing pisan kudu jadi kolotna. Lamun seika panggih aya kayan kitu, mun panggih ku bapana Yanti geus pasti meureun Yanti dicarekan, manehna ge pasti kabarerang. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadaungkeun ieu dongeng. Harita tuluy amu emeh nyarita. Sukma memang teu salah omongan Abah Hidap teh ye. Leuwih hade hidup ngajauhan yang Yanti neangan deui awewe sejen. Rek kaparawan rek rana teu nanaon, rek sahanapeun ge reka nu saumur saluhureun ge teu naon-naon. Nu penting asal urang sababad kaayaan urang jeung urang kitu. Ceuk ambu emeh nyarita Daryanaker. Najan kitu sajeroning ngomong teu poho bari ngagilir-gilir sisi. Nah ambu sukma kerung. Lantaran ambu mah melang salempang si Neng Yanti teu disatujuan ku sepuhna. Hidup teu ditarima ku sepuhna Neng Yanti. Kumaha engke mun hidup disia-sia? Kumaha engke mun hidup dihina basa? Nu nyeri teh nu bakal peurih teh lain hidup. Lain hidup wae tapi ambu jeung Abah bakal kaciwit kulit ka bawah daging ujang. Waktos nasee parawargi sadaya. Duwi ka dieu para mitra sadaya carios nyambung. Nuju dueuna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Duriat Kabawa Ajal. Dongeng karangan Koswara. Ayeuna bagian katilu insyaallah enjing teraskeun bagian kaopat.